Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u wal ishruna, ari bab anu ka-27 dina kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikri sauqil khalaiqi ilal mahsyari. Bakal nyarioskeun tentang penggiringan makhluk-makhluk ke alam mahsyar atau alam tempat berkumpulna makhluk setelah kiamat. Sateu acan sim abdi maoskeun hanca Daqaiqul Akhbar bab anu ka-27. Langkung tipayun sim abdi ngahaturkeun wilujeng sumping ka saderek-saderek anu nembe bergabung sareng channel Kang Herman, terutami ka pangersa Al Mukarrom Bapak Enjang Saprudin anu linggih ti Bandung. Numutkeun pengakuan beliau dina komentarna bahwa beliau adalah salah satu penggemar kitab Daqaiqul Akhbar. Bagi sim abdi mah semakin banyak anu bergabung, anu subrek ke channel Kang Herman teh jujur semakin asa ngarasa jadi beban. Margi sim abdi yakin orang-orang anu sabrek, anu subrek, anu naon silah subscribe ke channel Kang Herman, sim abdi yakin orang-orang tersebut pasti orang-orang alim, orang-orang soleh, oge lain orang sambarangan, minimal ustad lah. Kukituna sim abdi nyuhunkeun pisan dihapunten kasadayana upami aya kalepatan dina ieu maoskeun kitab. Da sim abdi mah masih keneh belajar sebenarnya mah. Sareng mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan taufik ka urang sadayana sehingga urang sadayana tiasa ngamanfaatkeun sisa umur pikeun ngalaksanakeun berbagai ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sareng pamudah-mudahan urang sadayana sing dimaotkeun husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuqalu dicarioskeun ku sapalih pendapat, yusaqul kuffaru bi aqdamihim, jalma-jalma kafir bakal digiringkeun ka alam mahsyar bari kaayaan telanjang kaki atanapi henteu nganggo alas kaki. Wa yusaqul mu'minuna binajaibihim wa marakibihim, sareng bakal digiringkeun jalma-jalma mukmin ka alam mahsyar bari nganggo kendaraan berupa hewan terbaik sareng anu mahal. Ngan ulah digambarkeun hewan kos ayeuna atuh lamun naik embe mah geuleuh atuh ngan embena lain embe kos ayeuna tengtuna ge. Jalmi-jalmi di dunia bae oge bisa nyiptakeun kendaraan anu mewah, atuh komo deui Allah engke pasti bakal nyiptakeun kendaraan anu istimewa sareng mahal pikeun menyambut jalma-jalma mukmin bangkit di kuburna. Hihihi parangsana. Ulah disangka embe budug ditaekan ku jalma mukmin engke. Komo sapi pincang mah. Iyalah keistimewaan jalma-jalma mukmin di poe kiamat. Mungkin ayeuna mah urang sedih kaditu ka dieu urang naik angkot teu boga mobil mewah, tapi ari jalma kafir maka ditu ka dieu tibang meuli donat wae oge hiji make mobil Lexus panganyarna. Urang megmolohok we aya nama di dunia nempo batur nikmat-nikmatan berkendaraan nu mewah, tapi engke sabalikna di yaumul kiamah
jalma mukmin anu bakal boga kendaraan teh justru jalma kafir mah engke di yaumul kiamah lempang menuju alam mahsyar teh lempang teu makesna jepit-jepit acan urang mah leuheung ayeuna naik angkot-angkot wae mah bisa naik ojek-ojek gue mah bisa atuh komo lamun jalma mukmin di dunia na beunghar boga Lexus, boga kapal, boga itu, boga ieu engke ge insyaallah di yaumul kiamah ge atuh nikmat dobal kanikmatanna teh mah. Kama qala Allah Ta'ala sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dina surat Maryam ayat 85 sareng 86. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Wallahu a'lamu bimuradih. Sing aremut kana dintenan kami anu agung bakal ngumpulkeun jalma-jalma anu takwa menuju ke Allah anu Maha Rahman bagaikan utusan anu terhormat bagi seorang raja disambut dengan penuh hormat bari disadiakeun kendaraan anu mewah. Wih, percis kos ayeuna namun datang seorang tamu agung sadiakeun mobilna disadiakeun supirna dan segala rupa disambut pakai karpet merah etalah engke jalma mukmin bakal disambut ku Allah dengan penuh rasa hormat jeung bakal diagungkeun bakal dibahagiakeun di yaumul kiamah. Tapi sabalikna jalma-jalma anu kafir wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Sareng kami anu agung bakal ngagiringkeun jalma-jalma anu durhaka menuju neraka jahannam bari kaayaan haus. Masyaallah. Dina ayat berikut nama komo dicaritakeun la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Eta jalma-jalma kafir, jalma-jalma nu durhaka anu ngabangkang kana parentah Allah moal menang syafaat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ari jalma mukmin mah aya syafaat, komo syafaatul uzma ti Kangjeng Nabi. Ya, dosa saya tiketik wae malah bisa disyafaatan ku Kangjeng Nabi. Jangke menang syafaat ti anak ka indung bisa eta nyafaatan. Etalah untungna jalma mukmin. Tapi hari jalma doraka, jalma kafir anu ngabangkang kana parentah Allah sareng Rasulullah mah fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fatakun minal mu'minin inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Etalah surat Asy-Syu'ara ayat 100 dugi ka ayat 103 ngagambarkeun betapa rugina, betapa sedihna jalma-jalma anu doraka ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Aliyu
karamallahu ta'ala wajhahu parantos ngadauh Sayyidina Ali karamallahu ta'ala mugi-mugi Allah anu maha luhur ngamuliakeun wajhahu kana pamenteuna Sayyidina Ali yuhsyarul mu'minuna bakal dikumpulkeun jalma-jalma mukmin rukbanan bari kaayaan tutumpakan berkendaraan ala najaibihim diluhureun hewan-hewan anu terbaik milik jalma-jalma mukmin yaumal qiyamati di poe kiamat. Yaqulullahu ta'ala ngadauh Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati di poe kiamat ya malaikati wahai para malaikat-malaikat kaula la tasuqu ibadi rajilina aranjeun ulah ngagiringkeun hamba-hamba kaula ka alam mahsyar bari laleumpang bal akan tetapi irkabuhum taraikeun eta jalma-jalma mukmin hamba kaula teh ala najaibihim kaluhureun kendaraan-kendaraan anu berupa hewan terbaik milik jalma-jalma mukmin. Masya Allah eta kanya Allah ka jalma mukmin di poe kiamat moal ngantep jalma mukmin lempang ka alam mahsyar bari kaayaan lalempang tapi ditaikeun dina kendaraan anu istimewa anu mewah nu matak tong sieun Pak Udin hayang kabeli mobil Tata nepi ka ayeuna can laksana tong keung di akhirat geus disadiakeun ku Allah kendaraan. Tapi mudah-mudahan Pak Udin cita-citana sing enggal laksana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saur Allah fa innahum qad i'tadu rukuba fid dunya. Sebab ieu hamba-hamba kaula anu jalma mukmin teh geus terbiasa marake kendaraan sawaktu di duniana. Aya nu make motor, aya nu make mobil, aya nu make kuda, baheula mah make onta dan lain sebagainya. Geus terbiasa nu matak anjeun wahai malaikat kade ulah ngantep hamba kaula lelempang menuju alam mahsyar. Kanya Allah rahmat Allah sebenarnya mah teu eureun-eureun ditumpahkeun ka makhlukna. Kana fil ibtida'i solbu abihim markabuhum. Coba ingetkeun ku urang baheula keur urang mimiti memeh gobrag ka alam dunia. Tulang sulbi bapa urang dijadikeun kendaraan ku urang. Cicing urang dina tulang sulbi samemeh urang dipindahkeun ka ibu urang. Summa min ba'di dzalika batnu ummihim markabuhum. Terus sanggeusna ibu jeung bapa urang campur perut indung urang, patuangan indung urang dijadikeun kendaraan ku urang. Tis'ata ashhurin selama 8 bulan. Urang naik kendaraan, naik patuangan ibu urang, masya Allah. Metak belegug amat namun aya jelema badegong ka indung bapa. Fahina waladathum ummahatuhum. Terus ketika ieu urang dilahirkeun ku indung urang, kana hijru ummahatihim sanataini lirradha'i markabuhum. Aisan indung urang, pangkuan indung urang selama 2 tahun pikeun menyusui eta ge sebagai kendaraan urang. Dipapangku urang bari disusuan, masya Allah eta kanyaah indung. Hakikatna makanya Allah eta teh ka makhlukna. Hatta idza tara'ra'u. Terus kemudian orang memasuki masa pertumbuhan.
fa'unuqu abaihim markabuhum, leher bapak urang dijieunkeun kendaraan ku urang, sok dipupunggu sok digagandong ku bapak urang. Baheula mah ayeuna mah jarang jelema anu munggu budak, da ayeuna mah aya roda. Tapi etalah bentuk kanyaah orang tua anu ditimpahkeun ka urang. Ketika urang geus gede, geus mampu berdiri sendiri, geus dewasa, summal khailu, kemudian aya nu nararai kuda waktu keur di zamanna mah baheula. Wal bighalu, terus aya nu naik bigol. Wal hamiru marakibuhum fil barari, sareng aya deui nu numpakan keledai dijadikeun sebagai kendaraan di darat. Mun ayeuna meureunnan beca, motor, sepeda, naon deui kareta dan lain sebagainya. Ieu mah teu disebutkeun mobil teh memang keur harita can aya mobil bae. Wasufunu fil bihari, sareng ngagunakeun parahu-parahu sebagai kendaraan di lautan. Fahina matu, kemudian sawaktos ieu jalma-jalma teh maut, fa'unuqu ikhwanihim marakibuhum, maka pundak saudara-saudara eta si jalma mukmin teh jadi kendaraanana. Keranda teh apan dipanggul ku dulur-dulur urang, ku sahabat-sahabat urang, teh kendaraan urang. Wahina qamu min kuburihim, nya kitu deui di saat jalma-jalma mukmin hudang ti kuburan-kuburanana, la tamsuhum rajilain, ulah ngantep ieu jalma mukmin lelempang di kuburanana. Fa innahum yu'tadur rukuba, sebab hamba-hamba kaula geus terbiasa ngabutuhkeun kendaraan. Wala yaqdiruna 'alal masyi, jeung ieu hamba-hamba kaula teh moal mampuheun untuk berjalan kaki. Masya Allah, ieulah kanyaah Allah ka hambana. Tinggal urang ayeuna mumpung waktu keur di dunia, tunjukkeun pengabdian urang ka Allah Subhanahu wa taala semampuh urang, supaya engke urang bangkit di kuburan urang bener-bener diistimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika nguping suara adzan, ieulah panggilan istimewa bagi jalma-jalma mukmin mah. Teu nganggap sepele. Panaya wae ngaku nama muslim tapi ngadengi adzan hari-hari wae, ya biasa wae tah. Ngawangkong jongjon bae ngawangkong. Nu keur geus puguh, nu keur usaha membereunda bisnis, ieu mah keur ngalamun anteng bae ngadengi salat, ngadengi suara adzan teh. Henteu dianggap istimewa. Tapi lamun jelma mukmin anu bener-bener ngabdi ka Allah Subhanahu wa taala, pernah dikisahkeun para sahabat mah najan keur barang tuang bae nguping adzan diutahkeun eta buru-buru memenuhi panggilan adzan. Urang melain pan adzan teh buru-buru, urang menyeun kahakanan, nyeun kopi dan sebagainya. Boloonna urang eta engke bae salat mah geus akhir. Tah perbaiki ti ayeuna ulah sampai urang menyesal di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Terus Allah merintahkan ke para malaikat, wa qaddimu lahumun najaiba wahiyal adahi. Wahai malaikat, geura pasihkeun pikeun jalma-jalma mukmin kendaraan berupa hewan-hewan pikeun aranjeunna. Wahiyal adahi, eta kendaraan teh, eta hewan anu dijadikeun kendaraan teh nyaeta hewan kurban anu dikurbankeun ku jalma mukmin waktu keur di dunia teh ya. Fayarkabunaha, kemudian jalma-jalma anu arariman teh nararai kendaraan eta.
wa yaqdimuna 'alal maula azza wa jalla, kemudian ieu jalma-jalma mukmin teh menghadap ka Allah azza wa jalla. Walidzalika kusabab kitu qala alaihi salamu parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addimu dhahayakum, agungkeun ku araranjeun hewan-hewan anu ku anjeun dipake kurban, fa innaha yaumal qiyamati matayakum, sebab hewan-hewan anu ku anjeun dikorbankeun sawaktu di dunia eta bakal jadi kendaraan araranjeun mungkin di yaumal qiyamah. Masya Allah, beruntunglah jalma-jalma anu tiap tahun bisa ngelaksanakeun kurban. Atuh cenah kumaha Kang Herman lamun jelema anu encan kurban meureun teu bogaeun kendaraan kitu mah meureunna atunya heueuh mentakan kudu kurban. Teu cenah ieu mah pan urang teu boga duit lain teh hayang kurban. Aya engke banyak engke bakal dikisahkeun dina ieu kitab ngan dina ieu bab ngamung dicarioskeun eta hungkul. Nu matak kade ulah kedul ulah loncat-loncat ngupingkeun kitabna terus diurut mentakan ieu kitab di nomoran nomor 1, nomor 2, nomor 3 supaya gampang ngahancana. Insyaallah ari ngahanca mah pasti bakal paham jeung bakal kapanggih dimimiti nu pait nepi ka nu amisna ge bakal kapanggih. Ngan lamun ngadengikeun ngajina encrot-encrotan teu puguh-puguh ujug-ujug kana bab 20 we engke lieur sorangan moal nyambung. Etalah diantawisna kauntungan jalma-jalma mukmin bakal dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala di dunia dugi ka akhirat oge. Ngan terkadang urang di dunia mah teu asa dimuliakeun ku Allah. Urang diberi hirup serba kakurangan, kadang-kadang urang mengarasa diantep ku Allah, padahal eta teh bentuk kanyaah Allah. Deh, keur ngaji mah kitu Pak Wahyu, ulah sok seuri. Ajeuna ari keur curhat mah seukeut teh curhat-curhat beda deui. Ieu mah keur ngaji mah kudu bener. Iyalah musibah apapun anu menimpa ka jalma mukmin eta teh bentuk kanyaah Allah, salah satu tanda bakal dipikanya ku Allah. Semakin orang perih cobaan di dunia, maka di akhiratna orang bakal semakin bahagia. Bahkan lamun perihna kanyerikna di dunia, kesengsaraan di dunia nepi ka ngejeletit kana hate, iyalah engke nu bakal disadiakeun pohon balwa di yaumal kiamah. Eta aya dina kitab Tankih Kaul. Wallahu a'lamu bishawab.